Urang lajengkeun kana saniwara anu tos manut. Serius nu geulis jadi kunti. Teu kieu Pak Ibing akina atawa uing akina Ya. Pak Ibing salakina ade anu geus maot kunti datang. Bener kunti Ayelah keturuna dukun. Tah. dukun heula atuh nu ngabuka bro. Sok dukun. Ungan anu dudukun ka emaknya Ujang kabeh sukses. Ujang nyaho tuh mayor anu di kidul ka emak datangna. Ayo Ujang aya naon ka dia? Sebagai naon ini? Dina teh budak ora salakina ieu kunti teh kunti anu geus maot. Kieu abdi teh me. Mah Emak Ujang lain me. Punten sok gugup di payunan kumat. Sok aja naik ke Ujang kita wiji-wiji kita pada nyer beas ulah dinding dinding abdi teh bogoh ka hiji awewe. Terus Namun eta budak awewe teh duka kumaha mak. Unga malam Jumaah sok ngiles. alah Sok teu aya. Kekelanan Ujang abarek nanyakeun ai ngilesna teh ngiles ka mana teh. Nu matak abah abdi teh bingung na teh. Damun teu manehna nu ngiles abdi nu sok ngiles. Astagfirullah. Ieu teh ngilesna teh cenah mah sok ningali teh ka astana. Oh, kuburan. Ka kuburan. Oh, jadi mun kitu mah pamajikan Ujang teh kunti incu. Nah, teh anak benaba? Kedayeuna mah kunti geus incuan. Abah sanes heureuy abah. Abdi teh keur poek. Ini ya kunti nu kaki. ya di kunti tiu Keur make timun. kapan teh kasieun Kunti make ero. Kelana nyai teh. aya kunti ngagugubuk eho atuh Kelana nyai itu bener maneh cek geus jadi mayit tadina. hari adi tetan dibunuh Aku sah, Neng. kuno jahat hat sedang berpacaran ran Teuing ngeun. Ngiluan atuh apa? Apa teu lain kunti apa? Abah mah tong pipilueun euneuh. Cari luar ini cek dia aja. Cik itu kunak miluan. Ujang mama tidak ada mereka eureun jadi dukun karareueung tuh cucu kan Punten. Aduh, saya. Punten. mangga Abdi keamanan je. Allah. maksudna Taya maksad. Adi mah keamanan nguriling we taya maksad. Ya wengi-wengi tinggal ayu aya naon teh? Nyawi. ayo nu sedang membicarakan masalah kunti ya Pak Keamanan beri keureun ibi mah Lain ngalelewe. Abdi kamari kerjaga jam 1 tengah peuting. Anjing babaung. anjing babaung aya kunti Babaung aya Lain. aya naon Aya bikangna. Eueuh. Aduh, atuh jeung Abah teh wajah. Manawi teh sieun ku sim kuring ring Atuh kunti teh. perbedaan antara jami jeung kunti ti hari jami mah saklak hari kunti mah saklak klak Tuh tinggalikeun. Para mitra, kumaha nasibna eta kunti? Iklan heula berarti. Antosan heula. Moal aya 2, mebel aja. Naon lah. martabak sueb ya badal ya kadal martabak sueb Mama obatnya pahit. Lebok. Sipun. Allah. Kami para wargi palai tuang laut ini teh kalau ucarakan. keremes Pak Arjoman kumaha di Pak Arjoman terus daya mangga keremes saha eta mah Kunti teh bilang iklan. Ayo kunti iklan. Minum iklan sia teu meunang. oh dading tahu se oh dading tahu se Ayo kunti ngiring iklan. Remote. Pami para wargi kai salah remote. Meuli deui. Mot. ayo jangan seumur bulan ada iklan remote Keur ngaremotan awan teh teuing. Tadi bingung si remote na tuh. Punten. Oh, balik deui. Ayo. geus penting ki aya tamarek naon atuh teh Somon dia teh abdi teh terus terang we.
abi teh nuju ka edanan Edanan ku saha jang? ku awewe. Ulu. Astagfirullahaladzim ngewatir gitu ujang. Boro-boro batur abi ge watir ka sorangan. Ada Gusti Nu Agung. Duduknya Deudeuh abi ge ka sorangan teh. ke urang mana awewe nate jang? Ai teh bi istrina mah Urang mana teh? Cipatujah. Wah, ulu pisan ulu. Sepatu jasa larang. Nah, hari ujang si Patujang mandi dicuci anyur ka kulon. Aduh. Punten Ke depan dak. ulah ngaracok kitu. Abi nuju sedih. Tong dicanak heureuy. Oh, nuju cari. Aduh bader Tos ujang. pada emut urang sadaya Cipatujah depan di Lembang. Abi teh keur ka nyerian. Gusti Nu Agung. Abi teh nyeri, abi bogoh ka anjeunna. Ayeuna Anjeunna bogoh ka abi ngan teu kenging ku kolotna. Aduh. Yang ai si Patujah teh di parapatan gini di mana urang bareng jeung bebaturan, urang Patujah we di dieu. Gini papisah menang. Benten deui abi teh nyeri. aduh. Nepi ka ceuk asarna mah cai asa tua. Tuak. Cai asa tua, kopi asa muda. Udah tua. Gitu. Duh, lupet kuinis. Siapa? Kan dirimpet ku ini. Tah abi teh nyuhunkeun pamelengan. Pameleng. Panu. Kapan aya paribasa pameleng muncak lebu kapungkur. Kebo muli pakantor. Aduh. Ya, eta mah anu pamahalan ujang sama jeung jog-jog neui odading eta mah. Wah, aja. Eta aja dah. Jog-jog diri buah batu. Eta mah sami sareng manuk piit nganok-nganok kahormatan. Jauh, beuki jauh. Asa beuki jauh. Beuki jauh atuh eta mah. Eta mah jauh pisan. Tah, kitu geuningan ku paribasa mah aduh tos nyeri hate teh. Allah. Di mana teh kumahanya abi teh asa peulih pisan. Dah Gusti Nu Agung. Ieu mah abdi teh terus terang anu nuju tekanan batik. Batin mereka. Batik mah udang batik temennya bener tuh. Sing sabar ujang, sing narimakeun kana nasib takdir teu beunang dipungkir ya. Aduh, Bagja teu beunang disinglar. Dia pasten. Supaya ujang papasten ti Gusti Nu Maha Suci mah ujang kudu ditarimakeun ujang. Ku pasten teh di mana? Eta papasten teh ujang anu daerah eta Pagaden. Di Subangka itu papastennya. Di Subang kakaler. Para mitra kumaha lajengna ieu Kunti? Aduh. Urang antosan. Iklan deh wae. Aya antosan iklan. Saudara pendengar, banyak kami akan bergabung dengan RRI Pusat. Oh, berita. Warta berita. Baik, berita akan kami mulai. Silakan. Berita-berita tidak penting. Kudu diomongkeun itu penting. Cempet, sekarang kita ngomong katumpuk di pasar. Wengi tadi pergi ka uninga, kada hati-hati margi. Wengi tadi teu aya lini teu aya naon. Rupina hujan moal waka turun. Dina turunna lain urusan abdi. Aya naon eta teh? Ramalan cuaca nya. Maksudna ramalan cuaca, maka yang lain urusan abdi. Guludug lungsur di balik kidul. Angin fuck you. Aduh. Gelap. Cinta pemirsa, sing hariwang. Sing hariwang, margi guludug. Bade lungsur di balik itu. Tuh geluduk di bekalung suri itu sopan gitunya. Aduh, ampun. Para mitra, ieu teh mung sakadar heureuy. Sadayana oge heureuy. Daah ieu teh sadayana oge saresna mah teu aya maksudna naon. Maksudna mah iwal ti mudah-mudahan Indonesia bersatu. Asal nyambung ya. Kemana tuh? Asal nyambung. Lewat jeung Sejauh. Bapak Kadus teh hadirin, calet. Aduh. Bapak ada sambutan. Bapak ini dulu penjaga kameraan anak muda calet. Alah, alhamdulillah pidato jiga nu heueuh. Semangat Pakai batik teh ke KPA. Ke batik pulpen 2 rapamnya. Berapa? Alah, saya sambutan dengan kitu we. Wayahna PBB anu bodas dapat bakal kudu dilunasan. Wayahna itu keur kabeh. Wayahna ulah anu tinggalun. Timiti kangusan wayahna. Pernah di Karawang ingin kitu wayahna.
Suka na pawayahna we ta aduh aing mah. Halah, atuh da urang teh. Ta bulan puasa kieu kadenya. Kumaha? Bulan puasa urang teh sing ararapi, Naon? sing ararapi. Aduh. Ulah nepikeun ka Api kumaha teh? apik da puasa teh lain sakadar dahar nginum bungkul nya. Oh. Mata ulah sadeuleu-deuleuna. Bener. Ceuli ulah sadeng-dengna. Tah kitu dina bulan puasa mah sing tiis ceuli harang mata. Baheula urang kungsi nanyakeun kumaha lamun carana hayang tiis ceuli harang mata. Kumaha teh? Abus kana kulkas hulu. Tiis. Mata heran tiis ceuli tiis. Tuh, tah ai paribasa baheula mah kolot sok kitu. Siga monyet ngagugulung eta naon? Kelapa. Ayeuna mah eta mah teh siga Naon? monyet ngagulung kalapa kopior. Asa teh kudu make kopior. Bapak sebagai kepala dinas di Tokyo, apa saja yang telah Bapak Wah, lakukan? di Tokyo. Tokyo buku, Tokyo mana? Tokyo. Nah, itu banyak yang harus kita peribahasa harus kita hidupkan kembali. Seperti tadi itu peribahasa itu. Iya, iya. Yang mana? Jog neureuy bojong loa itu. Buah Oh, jadi Bapak walaupun keadaan di luar negeri masih mengikuti Masih mengikuti. bahasa Sunda itu? Ya. Pak? Apa dasarnya, Pak? Dasarnya aya nu ku kai, aya nu ku ubin, itu macam-macam lah. Tergantung kemampuan. Ya, jadi dog neureuy buah loa itu itu harus dipelihara Aduh. peribahasa mah. Rubina, di Sunda ada peribahasa yang Bapak hormati itu. Di Jepang sendiri peribahasanya gimana itu, Pak? Sama, cuman cara membacanya aja. Beda. Bedanya gimana, Pak? Seperti misalnya Sepertinya. kalau orang Jepang bilang jug neureuy buah loa. Ngomongnya mah sama. Sama. Cuman bahasana. Dialeknya mungkin ya, dialeknya. Anak merak bukan cuma Ada rancingan burujin. Burujin. Blujin. Maka jangan anak merak bukan cuma angres benar atuh sia teh. Eta mah teh manuk teh anak merak kuguncingan, kan ku Jepang logat namanya. Jepang logat. Sarua wae mah lagi gitu lagu ge. Lah? Lagu Jepang ge. Kumaha? Kumaha bahasana mah bahasa urang tapi kan aku Jepang. Koe apa di bulan tusang. Ku abi bato ku nana. Aduh. Mun rana mun aku bujang oh. Ku abi bato nana. Oh, eta bahasa Jepang lagu nang kitu. Sami wae da benten sekedik-sekedik. Si Nena kayak gitu si Nena. Kumaha si Nena? Dodo teuing rara kira eta teh na. Budawang berabayanya. Dodo teuing rara kira eta teh na. Budawang berabayanya. Sinen teh. Si Nena. Da seorang laki. Tukang ngaguruh gitu si Nena. Ngaguruh. Aduh, apa sih kali ki mawa tetelo. Artina Subuh-subuh dagang jamak. Agi-agi rada gelo. Tepupugu ngakan patromak. kreatif coba ya. Aki-aki. Aduh, si katupinakan kalau huruf kok. SMS lah SMS. Alah, ieu mah make lagu-lagu ti tadi nyarok cok we mah. Ya Agung nu nyaroskeun Pak Asep Sunana lebaran mudik ka Kadupanak teu ti Agung duka atuh taroskeun. Nah itu teu tarawehan atos tos arwih tarawehan kita tadi. Malah si Truna mah diher. Tuh Asep Taruna tiba-tiba jadi gubernur, saya Asep Taruna mah di anggota haji ya. Truna Kok udah wajib. Udah jika bugis mana Asep. Nunggak kuda kabajaran. Pada darek mereka dia lebaran. Suka kupingan dong. Siapa? Suka kupingan. Aduh, kunti dagang bata. Terus? Mimiti siya barang penta. Lain. Ya bata luhureun pare. Barang pentas juga nu mere. Domba jalu, domba bikang. Artinya bisa jam seberapa ieu. Jauh-jauh dong jalu dong bikang. Hari kesina nepi ka jam sabaraha ayeuna. Ieu nu hari makanan nepi ka teu naroro nya. Ayo peribahasa teh, maka jadi kunti dagang bata. Apa air ka bangun? Sanunya. Kunti dan cukuriaknya. Kunti nuju kuriak. Dapat kunti ge sami we yang buka imam. Aduh. Alah, tah kitu para mitra. Kok mau ulah gue pisan itu kok? Lain adalah disebut para mitra kudu kotrok heula. Samarukna sanewarakeun bener tadi rek punten. Alah, aing
Laguna lagu. Naon atuh kan gunaheun? Nu keras ya lagu keras itu Bimbo teh geuning. Naon euy? Nu kumaha? Nu keras ya lagu keras. Kumaha? Lagu nu Kacilan peni mawacala di badani emut ka abdi. Situ. Urang mere jalan, pek manfaatkeun. Situ nama aduh. Teu ari mah cicing moal nyangkut-nyangkut. Aya nama mangga we bade marare heug, henteu digogoreng. Meuli huut, meuli pensil. Nah, aduh. Ulah kitu ulah komersil. Main catur si sileuit. Cek batur bisi piluit. Oke jeung main catur si sileuit. Kok sebelum di tempat malah di tengah ieu mah lega. Aduh, cek batur bisi piluit, hati-hati. Aduh. Dam-daman lain permainan. Naon eta domba teh geus tanyakeun sebenarnya kan. Alamak. Lain dokter na uko penyakit na. Tah eta kaduh. Iya si Poance. Poance kumaha sehat? Cep ibing da ka dieu sote poance mah hayang-hayang nunya. Tuh. Ampun aing mah. Ance waas baheula ance nih. Ance. Kue dangdeur digulaan. Ancemon. Ancemon. Jauh pisan. Tapi saya ance. Jeung kurang. Ngangomon sakedik. Nyariosna ance lahir. Acan. Aya acan mah lain kitu, geus acan. Alah, kok cing lagu pamuterkeun kok. Aduh. Kang Ibing naon bersababna sora bersin ai bersin sorana Hasim. Hasim naon atuh cenah? Siapa irungna akan kadongdong. Tuh, pan kabar wae jawabanna keur bae. Bebas we mah. Ayeuna mah para mitra ku abdi ditangtang urang tatarucingan we lah. Sok. Mengpeung aya sim kuring, aya segala di dieu. Sim kuring hayang naroskeun ye. Jawab ku sadaya tapi nu gancang. Hayam rintit nongeng ka langit. Naon, Bro? Hayam rintit nongeng ka langit. Engal ye. Eta jawaban bieu tut. Mana kok ayam rintit nongeng ka langit. Nah, Aya hadiah mun dipake aya hadiah. aya hadiah. Naon tah? Gelas salosin. Kelas Salosin serang tiket gratis Bandung Bali jalan kaki. Halo? Ya, Jawabannya Aya beri tangan kalangit mah lieur kayak gini. naon? Anton teu lieur. Naon atuh? Jawabanana naon, Cep? Mangga, Asep, naon jawabanana? jawabanana Nya. termos. Termos, truna? Ih, cacan, truna. Piring. Hah? Piring. Piring. Ayeuna diabdi ya. Sok. Naon pada mah anu dikasih deal ku Allah sareng ku setan. Pak gampil eta mah. Abdi ge bisa. Sok jawab heula nu bieu tah. Naon? Hayam rintit nongeng langit jawab naon? Termos. Termos, truna? Piring. Piring. Kang Ibing ada. Mana? Abdi mah ojek. Hah? Ojek. Ojek. Ojek abdi mah. Naon sababna? Cing, naon? Ibing mah. Ya, urang mau kajawab cingan naon? Kang Ibing naon? Hayam rintit nongeng ka langit. Ya. Tah. Jawabna ganas. Ganas. Naon dia betik jikeun? Termos. Nah, Kapan eta teh? Ganas depan asak teh diseblok ku termos jadi haneut. cik, dari mana itu nak? Geus haneut, geus asak itu di piringan, mata piring jawabanana. Dari mana? Kirimkeun ka Mang Jumat nu aya di Sumedang anu pak ojek ulah kana. Gitu. Apa data segitu bener? Jentre. Cing. Jelas. Sah norek masih antar ucing. Ayeuna buru dijawab. Halo. Halo. Norek masih antar ucing langsung. So. Sim kuring geus ngamitian beu. Hayam rintit nongeng ka langit. Bisi anu gadih tarucing ayeuna mangga. Jawab. Jawab. Ajukeun. Dipencet beureum keluar hideung, geus di uing nanya. Hah? Dipencet beureum keluar hideung. Dipencet beureum. Keluar hideung. Cek Sok, a- Asep naon? Sok cuma Ibing heula. Cek aing boboko. Boboko. Ya, cik uing kanyeut. Dari naon?
cek abdi mah wati leunca eta. Leunca Waduh. salah kabeh udah benar. Naon benerna? Dipencet beureum keluar itu bel orang negro kan bel pentol beureum dipencet beureum keluar hideung. Bisa wae bobok ge bisa. Urang negro. Naon sababna babok? Teuing ana heula kela ti dieu heula. Apaan kanyut? Apaan orang negro teh keluar? Heeh. Geus sare teh di bel pan. Hah? Keluar. Poho mana teh geus sare teh make kolor keluar. Oh. Kanyut teh ketempo. Naon sababna babok kok? Apaan era? Tutupan ku babok. Ari mana leunca naon? Kapan lalakina da sumping istrina ti luar negeri nuang heula leunca 1/2 kilo. Jauh ya. Siapa jauh ah? Cing mana hiji deui kayak gini naon dia ya. Halo. Ya. Mun. Mun. Oh, ganas tos, tinggal hiji deui ya. Halo. Ya. Halo. Mun, naon, Pak? Oh, mohon. Wah, tepararuguh ya. Cing, ya taruh cing urang hiji deui. Ah, kayak bisa anu mere taruh cing. Halo. Halo, Ya. Ya. saya pada ronsen ya jadi goreng. Naon? Upami kaca pupus, biasanya kan lebih kepada teh pergi. Mohon. Lebih batok, pupus dan naon. Naon? Baskom. Baskom, Batok, batok. batok pupus. Jadi naon? Ayo, Batok pupus. Truna. Ai beling, ai Kaca mah pupus jadi beling, Jadi ari beling. batok pupus jadi naon Truna? Jadi remeh. Remeh. Mana ade? Janten kela-kela batok peupeus jadi senalah. Senal. Remeh, senal, sep. Kukumul. Kumul. Kang Ibing naon? Emer. Cingan nih. Ari ieu naon dia naon? Batokna pupus kan bageula. Ya. Jadi Pakai remeh wadah nah. remeh, pakai wadah remeh. Nah, kan manfaat remeh daripada katincakan pamali eta seurut sangu di wadahan kan batok anu pareupes. Matak remeh. Matak remeh. Emang senang. Kumargi peupeus na sarareukeut daripada si urang kacugak mending disenal. Ya ieu kukumul. Apaan eta teh? Naon teh batok? Ya. Pan nu peupusna di rautan jeung kukumul. Ari emer. Heh? Emer. Naon? Ah, nya urang teh ari geus beres gusup geus beres naon mah. Ini teh kacai mau emer. Ai batok. Ari batokna dikumahakeun. Antep lain batok ai. Eta batok cuy. Karunya tuh. Cek batok teh ieu abli Pak. Cek urang teh penting kena emer ya. Batok mah moal leungit. Emer bisa anu maling. Halo. Ya, sok mak. Kuda zebra jalu jeung kuda zebra pikang. Sok turna. Tambang. Ya. So, ade naon? Kela ya hiji heula. Naon mana deh? Kuda sabra jalu sakuda sabra begang pamakananana. Pemakanana, Sep. Kela. Dia ngabedakeunana. Nya Ngabedakeunana batok. Kayak bing naon? motor. Ngabedakeun. Salah. Jawaban naon, Pak? Jawaban nama, lamun sabaraja warna wadah. Hmm. Garis-garisna gitu lawan sabaraja bintang warnana gitu garis-garis wadah. Dah, ari mana? Talian ku tambang supaya eta warnana ulah pabrik teh. Tingali dina tuangna margi nu bikang mah isinan tungkul. Mawi pemakananana bedana teh. Apaan teh barang sakana teh dina batok. Eta teh Ayo ojeng. ada gitu. Apaan aya paribasa batok bulu eusi mangfaat. Benar. Ani kuda zebra we da bosen. Ini teh kana motor. Da bosen ayo nungguan kuda zebra ini teh anu. Paling pikiran pamajikan. Kaon Aina rek lebaran kudu mikiran kuda zebra kalian lieur. ini, aina ini tembang jauh capek. Enggeus kana motor. Kada motor, ku bangke wong kos Batak jawaban motor. Halo. Halo, urang we. Halo. Halo. gelas. Acan. No aja. Can no can. Tah, dia lihat taruh cingan mah anu lain-lain. Rek naon aing ngarajo kuda zebra. Halo. Ya. Mangga. Siram jalu jeung siram pikang. Naon betana truna? Nah, Paniti. tuh. Panitinya. Mana? Siram jalu di siram bikang. Cet. Karpet. Karpet. Alah, korek ati. Tanya lah nu bener eta. Ai aslina naon jawaban apa? Simpan dina ping-ping, Heuh? lamun naik ka luhur berarti jarum, Lamun naik harap, menurun ke atas berarti bingkang.
Oh gitu. Ari naon? Mana naon? Ku sabab naik na kaluhur, ante butuh tojose ku baliti. Ayo mana dah? Tak kumargi Nah, mama. Tah, daun ieu cep. Kumargi naik na kaluhur pasti mah teh ningali langit geus kalotor jadi sireum teh yang ngecet. Ayo karpet yo. Iya, naon ieu? Apa eta teh sireum teh kagaraya teh karena pun karpet. Oh, gitu. Iya, tidak teh. Kulantan pusing eta sih. Dulu baik. Jeung karpet. Oh, sih gua baturan aing jadi pastel sireum dulu. Siap wae. Bawa tak bawa korek api ge. Eta mah karpet cet kabeh di bulu. Ya yakin mana tarucingna euy. Halo. Ya. Salam. Cing cing tebak ya Pak Kang Iping. Mangga. Biasana Kang Iping Kang Mon. Ah, paehan ieu mah. Bayang nih malah lagi. Tah. Aya dieu. Halo. Kang Ibing yang nu maot. Halo. Ya. Di kocok-kocok keluar. Ada itu. Dikocok-kocok keluar. TV. Waduh, jawaban si Asep. Mana teh? PLN. Bah. Naon? Dikocok-kocok keluar. Kocok-kocok keluar. Ketos. Bila rucit jawaban. Gila. Jawaban teh terus. Ari Kang Ibing. Linggis. Cing kanyakeun aslina. Aslinya naon Pak balerana? Ye. Ah, aing mah euy. Halo. Singa. Halo. TV. Kira-kira. Ya. Non. Nawan 100.000 masuk 5.000 baler. Radio. Apa? Parem jadi jawabannya abi teu terang. Nu bieu tah kumaha dikocok-kocok keluar dari TV naon maksudna? Nya apa geus dikocok-kocok pantona teh? Teu kaluar we teh mana hayang keluar geus lalajo TV we. TV ada mana naon? Mah hurung sila menawa PLN. Ieu ketok. Apaan eta teh tiap-tiap kahurung mun kaduruk bakal tinggu panas mun keluar tina ceuli. Naon linggis? Ya linggis. Oh, dambeun pusing TV teh hurung. Kawa kana linggis ngamuk. Di papan. Yang lain bisa tragis wae. Bisa tragis tadi di dulu. TV dikedor linggis. Hurung. Tempel eta. Hurung henteu sia teh. Yalah hiji deui kagok. Halo. Halo. Jalan. Mohon. Sok. Hidup dalam diam baik dengan roh. Hirup neangan liang, pae. Neangan lap. Neangan lap. Sok naon ciptaruna? Patroma. Nah. Udah. Cek, si ada Tanah. Minyak tanah. Apa? Eh? Kalender. Lah, urang mah euy. Sirup. Cing walerana naon ti Bapak? Mohon. Ulan. Leho. Ai orang tadi jawabannya naon? Patroma. Patroma. Apa leho teh rujit? Nya. Coel-coel dengan patroma. Ada mana? Banyu ku minyak tanah. Tuh. Teh hanyir. Aya apa? Ayo cek dewek naon tadi jawabannya? Naon apa? Naon jawaban abi atuh? Cek dewek naon jawaban tadi? Cek giming naon terakhir? Sirup. Nah, apa ke sirup? Nah jawaban tadi naon tadi? Ayo cek lima kalender. Ayo kalender. Ayo pertanyaan naon tadi? Nah itu mah leho jawabannya. Hirup dengan Nya Leho leho. aya nu ngalang wayang. Leho. Tulis ke dina kalender. Tuh leho eta teh Bangsa teh kalau ke sales mah disebarkeun ka kalender. Kadang-kadang tadi bersih teh sirup. Da urang di kudu tenang atuh tas pasian leho tas naon banyak rek ka mana wae sirup heula. Alah, ieu bukir kalau kabukir real kira kagok hiji deui atunya. Ya halo. Ya. Oh, nu kakemu. Kamu berarti salah lah urang. Alah. Gus, halo. Gus, halo naon Pak? Nuhun. Ieu aya Asep Cunandarna aya. Nya ketungguan ke pulang ti dieu teh nya. Tah jika nama urang teh geus mejana eureun ah. Capek atuh da. Jeung karolot tadi. Jeung geus karolot atuh, rek naon heureuy wae hirup teh. Buka era. Geus arincuan. Mun di heureuy ngalalar tidak henteu. Kieu we terus.
Tah nyangakeun ka sadayana wilujeng nyangakeun wilujeng ngajalankeun ibadah saum di bulan suci Ramadan. Ulu ieu ti Cianjur aduh ieu mah geng ku abdinya di wartosan ieu Cianjur segala tuh. Naon atuh? Abdi bade naroskeun SIM abdi sareng SIM kuring naon bentena. Tanpa gesong. SIM abdi A, SIM kuring C. Nah, pernah Pan abdi si abdi baturan A teh ngaran teh abdi. Boga mobil SIM-na A. Wing mah da boga motor geus we SIM kuring mah C. Tah kitu nyangakeun kasadayana nya. Wilujeng aya. Halimun nyalangkrung dak langit gemendung duh panutan ati gelisting katum diri halimun katine na langit kerecedem duh panutan rasa lebar temen muci soca di soca nu masehami kadede geuning bege baga salira ngecelapkeun ti soca hate akan samaga